Aduh Bandung, Bandung lah kota kembang, kota kawarti pinuh wawangi, bangsa liat oge mandang, Bandung lah kota kembang. Nukiwari Bandung nu ngandung sejarah daya nuka telah. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pandai sanesem kuring di channelna Sunda Sariksa di 2. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelawagi sadayana anu masih kene satia di channelna Sunda Sariksa di 2. Mudah-mudahan sing aya dina kasehatan, mudah-mudahan aya dina kawilujengan, oge mudah-mudahan sing aya dina kaberkahan. Pelawagi sadayana dina danget ieu sim kuring bade ngawanohkeun perkawis babasan sareng paribasa bahasa Sunda. Lalu urang panginten parantos kauninga rekna bahasa Sunda membuktikan hiji basa anu ngandung hartos sakitu luhungna, sakitu luhurna, ngandung wawane sareng ajen, ajrih, teras oge kanggo pendidikan anak, pendidikan akhlak. Memawi dina bahasa Sunda upami diangge upami diterapkeun leres nama tiasa janten karakteristik kesolehan pangintennya. Insyaallah panginten margi bahasa Sunda teh aya beunang undak usuk atanapi tingkatan bahasa. Nyata aya bahasa kanggo bahasa sasama, bahasa kanggo saluhureun, bahasa kanggo sahanapeun, oge bahasa-bahasa anu sanesna panginten anu seueur pisan rupina. Upami bahasa-bahasa ieu panginten diterapkeun ti kawit urang lahir atanapi ti ngawitan alit keneh, tinantos ieu bahasa teh janten kabiasaan. Tah saupami parantos kabiasaan mah bahasa teh janten karakteristik anu sae baris ngajantenkeun hal-hal anu positif. Nah, perbaikan akhlak atanapi pendidikan akhlak ku bahasa Sunda nyaeta nerapkeun ngabiasakeun budak atanapi murangkali urang tiasa ajrih dina babasa atau dina bahasa Sunda dina ilahar apa yang kehidupan sadinten sapertos kieu nya aya bahasa anu murangkali teh janten aya ajen kanu janten sepuh eta janten aya bahasa kasaluhureun oge aya bahasa kanggo sasama sapertos sapanten bahasa sababaturan kitu. Ieu teh aya tingkatan-tingkatanana. Nanging panginten dina danget ieu sim kuring moal ngabuat perkawis undak usuk basana, nanging aya sakedik anu bari ku sim kuring dibuat atanapi bari diwanohkeun margi sim kuring sanes ahli bahasa, sanes ahli sastra Sunda. Mung ieu mah kadeudeuh kanya sim kuring kana basa Sunda. Margi sim kuring lahir di Sunda, manya teu biasa bahasa Sunda. Mawi sim kuring umajang kasadana, wargi-wargi, atanapi ayi-ayi, mohon nonoman, gitu kan mangga urang sami-sami. Ieu memulai bahasa Sunda, urang sare. Margi bahasa teh luar biasa maknana sareng seueur hartosna. Engke bas di tiasa kabenak atanapi tiasa kurang di kuningakeun nyaeta dina saperkawis babasan sareng peribahasa Sunda.
Bapak Sadayana, rupina simpuring bade nyobian apa nih contoh-contoh tapi salah sawios babasan anu ilahar penginten sering kurang kapuping dina kahirupan sadidinten. Diantawisna penginten aya nu hartosna hampang birit. Hampang birit teh naon namanya? Nami lagi hampang birit. Hampang birit teh janten disilokakeun ka jalma anu daekan. Daek itu tah titah. Itu tamun. Sabalikna atanapi sawalna tina bahasa hampang birit teh nyaeta berat birit. Berat birit itu kelut. Hese dititah. Nah. Oke, aya buntut kasiran. Nah, buntut kasiran pamenya tos teu anehnya. Sering penginten berping tapi urang kantos nyebarkeun oge penginten nya. Saya tahu pantes beda buntut kasiran. Tah, gitu. Nah, buntut kasiran eta jalan menu pedit, kopet, keken kene, cap jahe, kayak gitu pokoknya saya babasan. Oke, aya di sarjana keuring kuletah cenah maunya benten asa sesah kajebatkeun anak gitu kumanya. Sesah pokkeun anak. Naonnya sok inggis ku bisi, gempang ku hariwang, sok sieun, sok kumaha tagiwur paintennya mohon benten we asa sesah kenalna kayak gitu. Oke, aya ieu aing. Nah, eta sami babasan mohon ieu aing. Nyata ieu aing teh asa urang pang pinterna. Asa urang pang gagahna gitu kan. Pokona namun asa urang we pang sagala-galana tah gitu nya asa aing. Oke, aya ge kana kulit beungeut tah, kana kulit beungeut mohon. Eta mah pas dirarapkeun teh namun jalmi anu sagala rupina teh teu aya ka isin, teu ka era. Kadal kulit beungeut. Oke, aya nu disebutkeun katuruk katutuh. Nah, katuruk katutuh teh eukeur mah eukeur katimpa deui ku hiji masalah atanapi hiji musibah. Janten upami dina bahasa Indonesia mah naonnya komplikasi atanapi naonnya naon disebut namanya sudah jatuh tertimpa tangga kayak sudah jatuh tertimpa tangga pemain bahasa Indonesia. Terus deui aya malapah gedang. Tah kumaha malapah gedang teh? Nah, palapahna atapi kumaha? Malapah gedang teh artosna janten sateu acan cumarios pokana pokok inti masalahna atapi anu bade digedalkeunna. Sok disalenggorkeun heula ku hal-hal anu sanesna. Anu maksudna mah asa tujuanna masih keneh kadinya. Janten teu langsung to the point cenah kitu tah. Janten malapah gedang teh artosna dipapai gitu banyaknya papai jadi mapai ti ti hal-hal anu sakadigna tiasa ngajentrekeun tiasa janten paham gitu naon anu bade digikeun ku urang gitu nah seperti seorang teh bade cumarios atanapi bade ngabikeun hiji hal. Nah, urang teh teu langsung to the point misalkan kieu nya simpuring teh bade nabot artos ya mohon kahiji jalannya teh kasih apa teu langsung we cik pinjam duit nah gitu da malah pagedan kayak kieu carana kumaha dama aduh tos lawas tetepannya mohon ka ngumpul kumaha ieu usaha lancar teu pas oge
sarehat teh sadayana alhamdulillah gitu kan. Namanya kurang teh pok tanya teh nyarios teh. Salos nama kieu kado kapan sim kuring teh ieu mamanawi panginten mamanawi anu cecepangan karasa nuju ekar kan Pak. Dena sakedak heula bagina. Nah, gitu salah sawios contohna panginten ieu pokoknya. Duka kalakonan bukan teh mudah-mudahan tong ya. Tos gitu kita malapak kita teh teu tok moal pamilina bahasa urang maksudnya bahasa ilaha di nomor sari kaputi janten kedah dipapai di disalingorkeun heula tina hal-hal anu sanesna nanging teu ngirana kana atos tujuan sareng maksud anu dituju gitu kan. Paluarti sadayana pinu mohon tina raos pantosna sepisan anu bas dibikeun mung simkuring pancen bade nataaken ukur heulanya moal dibakerjeun rekeun sadayana bagi diri lepat oke mau mas deui punten ka pakar para ahlina ahli bahasana simkuring mah kadar mikanya mika deudeuh kana bahasa Indo bahasa Sunda. Salah satu simkuring tadi ngomongkeun oge nyaeta lungguh tutut maka dari kumaha lungguh tutut hapusna. Oke aya pindah cai pindah tampian nah, terus oke aya kalapak bijil dicungap nah, katuliskeun jurig cenah tah eta ge ngabukikeun babasan mangarupina sawi deui simkuring sejarah rumaja kasadayana rumaja kasadayana mama bisa panginten ka wargi-wargi anu nikahnya anu nikah deudeuh kana bahasa Sunda bahasa Indungurang dina semoga urang sami-sami diajar urang sami-sami tileuman urang sami-sami ditenan ieu bahasa Sunda urang sami-sami make ubah dina bahasa dina kehidupan sapopoe dina kehidupan saeutik. Sari simkuring atuh di Sunda sarisa di dua channel saja mundur anu mungkur insyaallah panginten dina paribahasa urang sakeun dengan konten salajengna. Simkuring sakeudeui saja hapunten kasuhun kasadayana wargi-wargi wabil khusus panjenengan kapal sareng ahlina bilih aya dina hal-hal anu kirang pernah kirang pas atanapi kirang sapagodos dan hapunten kasuhun bagi akhirna waktuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.